Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina 105,8 FM Adran Radio Station in Bandung. Warta anu kahiji nyaeta warta anu aya patalina sareng keagamaan. Nyaeta ngingetan kejadian Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Dina dinten Rebo keping 22 Februari 2023 parantos diayakeun Isra Miraj Nabi Muhammad SAW saJatinangor. Anu janten dilaksanakeun di gedung ITB di Jatinangor. Anu janten pamilon dina eta acara teh nyaeta mahasiswa ITB sareng bisa oge masyarakat nu aya di sakitar Jatinangor. Ayana acara Isra Miraj Nabi Muhammad SAW teh sangkan ngingetan perjalanan anu dilaksanakeun Nabi Muhammad SAW di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa saterusna diangkat ku Allah Subhanahu wa taala ka langit tertinggi nyaeta Sidratul Muntaha. Anu jadi tamu dina ieu acara teh nyaeta Ustaz Adi Hidayat sakaligus oge anu nyampaikeun materi ngeunaan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Acarana dilaksanakeun ti jam 18.28 saatos bada Isya anu dibuka ku penampilan qosidahan, maca ayat Quran jeung lainna dugi ka ditutupna ku maca doa sasarengan. Rupina sakitu warta anu kahiji parantos tiasa didugikeun ku simkuring. Salajengna urang asup wae kana warta anu kadua. Sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring. Mugi ieu warta janten mangpaat wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.